Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Silvana Selenia di kelas 11 MIPA 5 bade ngadugikeun hiji biantara anu judulna ngatur stres di masa pandemi. Sampurasun. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Anu masihan hidayah sareng inayahna janten urang tiasa ngalaksanakeun acara ieu dinu kaayaan daring. Para hadirin anu dipikahormat ku simkuring, dina dinten ieu simkuring bade nerangkeun perkawis peran moral sareng akhlak dinu ngatur stres di masa pandemi. Urang sadaya tangtos ngarasakeun dampak ti pandemi virus corona. Seueur pisan aturan nu kudu dilaksanakeun jeung sagala hal kudu dilaksanakeun ti imah masing-masing. Tangtu aya hal-hal anu teu efektif mun dilaksanakeun sacara daring. Ku kituna urang sok stres mikiran kumaha cara ngalaksanakeunna. Seueur oge anu stres akibat aturan nu ngawajibkeun urang teu meunang ka mana-mana. Dinu kaayaan sapertos ayeuna, cara ngatur stres nyaeta ku urang bisa ngalaksanakeun hal-hal positif anu matak moal mangpaat. Urang sadaya bisa ngarubah gaya hirup anu tadina teu kaatur jadi leuwih disiplin. Sanajan urang ngagawean hal ti imah bae, urang kudu bisa disiplin kana waktu. Teu meunang leha-leha. Henteu ukur ngan disiplin bae. Urang sadaya tiasa beribadah ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Nu Maha Suci. Ku kituna hayu urang sasarengan ningkatkeun kualitas moral jeung akhlak urang ku cara ngarobah gaya hirup urang nu tadina teu kaatur jadi leuwih disiplin. Koncina mun hayang ngatur stres di masa pandemi nyaeta urang kudu produktif ngalaksanakeun hal-hal anu positif anu matak moal mangpaat jeung urang oge jeung batur. Seueur pisan kagiatan-kagiatan nu bisa ku urang laksanakeun dinu kaayaan sapertos ayeuna. Misalna boga enjing-enjing kanggo ngalaksanakeun salat subuh kanggo umat muslim, olahraga jeung sajabana. Tapi dinu ngalaksanakeun kagiatan-kagiatan eta, urang kudu dibarengan jeung protokol kasehatan. Jeung urang kudu taat ka aturan nu aya. Ulah sampe urang poho kanu aturan nu geus aya. Mung sakitu anu tiasa ku simkuring terangkeun, mudah-mudahan tiasa mawa mangpaat kanggo diri urang, kanggo batur, kanggo nu mirengkeun. Hayu urang sasarengan ngalaksanakeun hal-hal anu positif, anu produktif dina masa pandemi ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan dinu cariosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.